Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka hidarba ngagoak sedang badana ngacleng ka tukang aya kana satumbakna disurungkeun ku hiji kakuatan anu kaluarna tina saleserna si bongkok anu ngadadak ngajurung kunung ngaluhuran. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Salah. Badagong Darba. Bah Jagur ngagorowok keheul. Dianggapna si Darba teh teu nurut kana papatahna. Hayo ngadon nimpug saleserna si bongkok. Puguh di dinya pisan kakuatanana. Korejat si Darba hudang deui. Nafsuna beuki tambah ngagugudug. Boga rasa katipu atah-atah ku musuhna. Geus teu mikir panjang. Sea we manehna narajang deui ka si bongkok. Anu harita geus malik nonggongan kana tangkal kai. Yo, jebrod. Aduh. Si Darba ngagero deui lantaran nimpug tangkal kai satakerna. Sedengkeun musuhna ngadadak ngaleungih tina sasaran. Lantaran bareng panimpug si Darba nyuruntul oge. Sakilat si bongkok ngacleng ka luhur. Le campego dina dahan anu ngarangkadak. Saterusna manehna peureum bari bibirna kunyam-kunyem sehingga nu geus teu malirek deui ka musuhna nu aya di handap. Aduh. Turun sia setan cebol. Si Darba morongos bari ngahegak. Leungeunna karasa nyanyangutan. Lamun ngagunakeun kakuatan sabongrong mah leungeun manehna teh piraku we teu potong. Puguh dipake nimpug tangkal kai satakerna. Teruntuh sote tanggal kaina bakating kacida gedena. Ukur dauna nu gararing maruragan. Atuh manuk-manuk nu tadina ngarampih haliber pindah tempat. Tapi si bongkok bangun nu teu ngadenge. Ongko-ongko we campego dina dahan kiara. Bari jongjon peureum. Sedeng sungutna kunyam-kunyem teureun-eureun. Jelas katempo kacaangan ku cahaya obor nu ngabebela. Boh pihak Bah Jagur, boh pihak Aki Sidik, nya kitu deui pihak Juragan Sukarta jeung Panata. Kabeh oge eueuh nu teu ngarasa heran mireungeuh pepetaan si bongkok harita. Iwati pamurtala sorangan anu teu ngarasa helok. Manehna geus surti yen muridna teh keur ngagayuh puhitanana kalawan ngagunakeun ajian lok-lok bungaok. Hiji ajian jurig jarian anu kacida jahatna nu kahebatarana teu bisa disangsikeun deui.
Hei, bengkok. Cebol. Kas kunyu ke sia teh, ha? Sia teh keur nunutan atawa keur sakarat? Mana dulu kamoderan kandang besi teh? Sor, gerak ketelukeun ka aing. Bengkok. Bejana teh sia tukang telu. Si Darba teureun-eureun nangtang jeung nyeceleh. Manehna ngajegawe nulak cangkeng tanggah ka luhur. Neuleukeun si bongkok nu keur cinutrung we dina dahan tangkal kiara. Biwir ge can garing masih keneh engab malah tas nyarita. Nah gelebug teh angin meni ngebut. Pas we obor nu sakitu ngabulana teh ngadadak pareum. Keak keak keak. Klak 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 klak. Kadenge manu koreak jeung lok-lok. Sorana mah luhureun tangkal kiara nu dicicingan ku si bongkok. Cuit cuit. Disusul ku sora anu ngajerit lambat naker. Matak ting sariak bulu punuk tur nyereset kana hate. Gayabag. Di luhur tangkal kai nu dicicingan ku si bongkok aya nu bodas-bodas. Nyerorot kapal bah si Darba. Nimbulkeun angin nu kacida tiisna. Nyelecap kana kulit malah rarasaan mah mani tembus kana sumsum balung. Sakudu nyaksian kabeh oge eueuh nu teu ngayak-yak. Bari kesang badag kesang lembut. Bijil sabulu-bulu. Cacakan harita ti peuting jeung aya di daerah kontrak pegunungan. Iwal bah jagur aki sidik gumilar jeung pamurtala anu masih keneh tagen narangtung. Hei, bengkok. Cebol. Mana bosen sia teh, ha? Sok gerak turun, gerak lawan ieu. Aing jago jungkolon. Sok deuleu meungpeung poek urang ngadu jajaten. Bejana sia teh tukang tel. Aduh, tolong Pak Guru, tolong. Ujug-ujug gadenge suara si Darba ngoceak nyambat-nyambat ka guruna. Jangkeun obor piong. Bajagur jeleng luncat muru si Darba. Eueuh disasaha iwal ti si Darba sorangan keur adu glajar sosongkolan dina taneuh. Rai obor cang deui. Tetela si Darba keur guling gasahan guyang getih. Tina sungutna teureun-eureun ngabijilkeun getih hirup lalamaran. Bari panona ti bureal buncelik nahan ka nyeri. Darba. Kunaon maneh teh, ha? Bah jagur anu sakitu andi hina jangkung gede teh tembong polahna gugup. Geus kitu julung jeleng. Jamian jeung si Piong naluturkeun bah jagur guruna. Breh nyeueung kaayaan si Darba geus guyang getih. Si Piong meni ngarumpuyuk teu tega mireungeuh nu jadi adina teu beda we ti munding dipeuncit. Teu ngalobakeun diomong pergiang we. Si Darba dipayang dibawa ka sisi terus dibawa ka imahna Bariji. Kanca dangu sadayana mulalajo karamean pesta raja. Sama sakali teu nyarahueun yen di hiji tempat kalereun pabrik. Nyaeta di pakarangan imah Bariji aya nu keur jojoh begalan pati. Jongjon we saruka bungah pating calakatak nembongkeun kagumbiraanana ngalalajoan rupa-rupa karasmenan anu memang arang langka aya sapopoena. Nu gerting cara muil barang dahar atuh teu kurang-kurang. Pagelek-gelek dina jongkok soto kupat tahu atawa cikopi. Anu baroga duit rada onjoy mah ngagelek dina jongkok tukang sate nu ti tadi mula oge nu dagangna taya reureuhna terus we ngiplik meuleum sate dina areng anu burahay hurung.
Ambeuna meuni seungit angin-anginan malebar ka jauhna ngadatangkeun rasa uruy hayang barang dahar. Ku kitu teh mah atuh kawantu kaayaan dipakontrakan anu ayana hiburan mangrupa karesmenan kitu mah satahun sakali. Atuh nu arusaha menang setahun teh tampolana mah beak sekaligus dipake ongkos-ongkos lalajo jeung curak-curak. Mun teu kitu beak duit dina lapak. Ieu sababna nu matak tukang sate mah pangpayuna lantaran boga daya pamikat nu hese neangan bangsana kakara ngambu haseupna ge geus matak perih beuteung. Padahal ari geus kop mah teu sabarati ngeunahna. Piraning daging domba dibeuleum tacan make bumbu ukur dikocorotan ku kecap, goreng bawang beureum, sambal cabe cengek garing, tambah cuka ngarah seger. Cukup we sakitu teu loba pancaraken. Tapi jelema-jelema teh mani pagegelak kuno barang beuli. Atuh sabatai haseupna mani meledug ka mana-mana. Ongko terus deh ketebak angin. Atuh rata pisan kabagi malah tembus ke kajauhan. Si colat nuti barang reup poek oge geus ngadakombe dina sungut guha. Bari ngararasakeun beuteungna anu geus kacida laparna. Geus sababaraha poe manehna teu manggihakaneun, teu bisa lunta lantaran padataran nu pernahna lebakeun guha tempat matuhna. Sakuring bungkingna ngemplang pinuh ku cai akibat hujan gede nu terus-terusan ngagayer. Tempat-tempat paragi manehna neangan hakaneun teh ngadadak ganti sifat jadi mangrupa rawa-rawa nu hese diliwatan. Keur mah kitu oge sato-sato buruanana geus tangtu moal aya. Lantaran malabur pindah tempat kanu rada luhur nu teu kakeum ku cai. Harita cai geus rada orot, tapi manehna tacan waniun ingkah ti guhana. Sanajan bener manehna sato hewan, tapi manehna geus boga ijiran yen sato-sato nu sok biasa jadi buruanana. Waktu-waktu ieu mah tacan daekeun tarurun, lantaran cai teh tacan saat pisan. Sabot manehna keur jongjon ngadangong, ana selangsang teh ngadadak ka ambe seungitna daging anu dibeuleum. Ieu teh tayalian nyaeta seungitna sate-sate nu keur digeberan di tempat raramean. Nu bauna melenghir kaanginkeun ka tempatna si colat. Emang mun ku manusa mah moal bisa ka ambe lantaran sakitu jauhna. Tapi pikeun si colat mah nu daya ambeuna kacira seukeutna. Bauna beuleum sate nu digeber di nu tempat raramean teh geus bisa ka ambe kalawan sampurna pisan. Kunyang manehna hudang bari garam-gerem. Sungutna geus miheulaan ceplak kasurung ku muridna peujit anu beuki parna karasana. Lageday ngodomang lalaunan ungas ingus ngambeuan nu maduk kana irungna. Gogna gog dina tungtung gawir ngalieu ka tukang nyeeng melewongna sungut guha. Geus kitu mah kajeleng tuturubun nu saterusna kukurubutan di nu bala milihan tempat-tempat nu garing. Maksudna rek nyusud nu kaambeuna melenghir seungit. Nu akhirna kebat lumampah muru ka jero kontrak nu pangeusina keur ngageder saruka bunga nyaraksian karamean pesta raja. Nepi ka tungtung kebon kalereun pabrik manehna ngarandeg ambe daging nu dibeuleum beuki meleding. Ngagederna sora tatabeuhan jeung nu surak eak-eakan geus mimiti kadenge. Anu akhirna pikeun manehna mah daek teu daek kudu kacida ati-atina ari teu hayang diraponan mah. Pada ngepung ku manusa anu mun didengekeun ngaguruhna mah lain saeutik-eutik jumlahna. Red kabelah kenca
Katemong aya seuneu hurung anu ngabela-bela nu katempona ngagedur di buruan hiji imah anu nenggam. Mangka-mangka kadinya teh liwatan manehanana lamun rek ngaranjah ka jero kontrak. Ari ieu sasat aya nu nyaangan. Sarta katemong aya jelema-jelema nu keur tingkulinting. Jelas rigigna ti kajauhan. Lageday. Manehna ngodomang deui lalaunan ngadeuketan. Sidik ayeuna mah. Manehna nempo jelema nu lain saurang dua urang jumlahna. Tapi tetela di dinya mah eueuh kahakanan anu ku manehna keur disusun. Breh ku manehna katempo. Di antara jalma-jalma nu tinggal riung teh aya nu wawuh. Malah leuwih ti wawuh. Puguh geus jadi sobat dalitna. Nu tayalian gumilar. Anu keur milu nyaksian nu padungdung ngahahamur umur. Kasurung kurasa naluri anu panasaran. Kodomang. Manehna beuki ngadeuketan, brak we depa dinu poek sarta warala. Ngawaskeun bari buntutna teu reureuh geplak-gepluk ka ditu ka dieu, ngagebahan rametuk jeung reungit anu ngagemrong kana awakna. Harita nu maju ka pakalangan teh pihakna Bah Jagur. Nyata si Piong nu maksudna rek bebela kanu jadi adina. Si Darba nu kaen ayeuna geus kaciri ripuhna. Geus disamarkeun. Moal bisa menyat deui. Ilmu batu karang nu dikawasa ku dirina tetela teu mampu pikeun nandingan ajian lok-lok bungaok. Nu dikaluarkeun ku si Bongkok alias Pak Irpai teueuh kandang besi. Harita nu maju ti pihak Age Sidik sasat jago kolot teueuh Tanjung Pura nyaeta Mang Dekong. Pangna maju lantaran si Piong dina susumbarna salianti nangtang si Bongkok oge make nyabit-nyabit nangtang gumilar. Hayang males kanyeri meureun dumeh baheula waktu manehna jeung si Jamain rek ngabarangsat ke gedongna Tuan Kawasatea. Kapan ku gumilar katewakna. Malah nepi ka terus dibuina meunang sababaraha bulan lilana. Nah, betaki akin maju teh. Mana si Cebol atau si Wijana? Sang hareupan ka dieu. Urang rak-rak igana. Si Piong asa dirnaker. Aya tanggalan nu jadi guruna. Ongkoh rasana ayeuna mah manehna teh geus leuwih maju pangartina. Alah. Ulah loba miwir sia. Aing mah maju so teh deuleu. Ieu we. Geus carangkeul awak. Ka dieu sia. Urang sunilam. Biwir kedapluk kitu mah. Supaya ulah ngajablog we. Kabobos ungut deuleu meredos bau bangke. Mang Dekong ambek dumeh rek dirak-rak igana. Setan sia. Tampanan deuleu ya. Tutungkusan ujung kulon. Si Piong nyebrut ngasupkeun jurusna. Lebok ku sia, ake-ake tu nyemurun. Mang Dekong rikat nyerong, bari ngetik pigelang leungeun. Sebrut deui. Jurus ka hiji Tanjung Pura ngabelesat rek notong iga. Si Piong kesit ngagiwar, narik leungeun bari ngahiukeun timpuganana kana hulu. Bari kacerote manehna nyiduhan kana beungeut Mang Dekong. Aduh, setan. Mang Dekong ngejat ngalegotkeun awakna bari ngabalirkeun sirahna. Salamet tina panimpug. Tapi beungeut teu bisa dikepeskeun keuna ku peurahna si Piong. Untung keunana kana kumis ngadulang. Namlog dina tungtungna pisan. Atuh kumis Mang Dekong teh jadi dengdek lantaran berat sabelah. Up. Ngadadak si Piong nuker ngagakak ngeunah teh. Mireungeuh kumis musuhna. Jadi gegelek-gekan. Lantaran pelorna dibalik handal ku Mang Dekong ngageblus asup kana sungutna pisan. Bakating ku mata seuri nepi ka teu kabireungeuh waktu musuhna nyomot pelor tina kumisna anu saterusna dikepretkeun beneran kana sungut si Piong anu keur ngagakdak.
Ya, lebok usia setan. Mang Dekong bersabrut we ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura. Peureup nangahan Cagado anu saterusna disusul ku sikuna ngabadug Careham. Sukuna milu maen ngasupkeun Tajong Sapu Jagat keuna meneran kekemplong. Atuh teu minge deui. Si Piong ngageblag nang karak bengkang. Puguh ditarajang sasat di bongohan. Manehna keur wahak-ohek kabeureuyan ku peurahna sorangan. Ari geus dikaluarkeun mah dina waktuna asup deui teh teu wudu matak murei sebel hayang utah. Aduh, sia teh ngabongohan. Si Piong bari ngagurinjal hudang deui. Siapa pinter, siapa menang, setan. Mang Dekong ayeuna mah nu ngagagak. Setan sia. Si Piong narajang ngirimkeun jurus padingdang dina gerakan gugur gunung. Mang Dekong rikat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Bari dibarengan ku ngasupkeun jurusna males narajang lawan. Tapi si Piong ngiak malik ngagilek. Nyalamatkeun igana bari nyewukeun paneunggeulna. Rek ngahanca gigir. Mang Dekong ngajaul bari meupeuh bigelang lawan. Teu wudu manehna ngaranjug oge. Barang karasa leungeunna nu dipeupeuh teh teu asna alah batan beusi. Leuwih-leuwih ngarasa reuasna lantaran musuhna teh terus nyuruntul nuturkeun leungeun. Duanana ranggah rek ngarames beheung. Mang Dekong ukur bisa malik pikeun nyalametkeun beheungna. Nu saterusna ngajaul deui dina gerakan mencek ngejat. Sedeng sukuna nu jai berag dampalna ngaheat ka tukang. Ngawangun gerakan sepak kuda beger. Nu hasilna lumayan oge ngacetruk kana gadona si Piong anu ngajadikeun manehna ngaheungeu kandeg gerakanana. Kaget ku gerakan musuhna nu di luar dugaan oge deui. Gadona karasana asa nyengsol, jabaletahna getihan kagegel ku huntuna sorangan. Bari ngusap-ngusap getih ngalih tina bibirna. Si Piong merong ka musuhna, ngarasa kaget oge, kolot-kolot gerakanana kacida kesitna. Sanajan tenggelanana ku manehna teu karasa parnana, tapi ari hantem-hantem teuing mah kabeunangan. Matak jengkel oge. Sedeng manehna mah tacan bisa males sakali-kali acan. Ari lain tadi mah basa nyebrotkeun peurahna. Kitu ge. Balik deui tungtungna mah kateureuy deui ku sorangan. Nah kalah molotot baraya. Lain rek ngarak-rak iga. Pek atuh. Laksanakeun. Mang Dekong mapanas musuhna. Udah hulu sia. Aing moal mundur. Eueuh turunanana kudu ngejat ti pakalangan mah. Si Piong hatena asa direrab. Teu talangke sabrut we manehna narajang deui dina gerakan bagong bayangan. Anu kakuatanna dina hulu nyuruduk bari nyolocoskeun dua ramona anu mangrupakeun sihung-sihung begu. Begu lapar yeuh. Mang Dekong rikat jingkrak kagigir. Kakara ge sukuna ngahelang rek ngirimkeun Tajong Sapu Jagat. Sakilat si Piong malik nyuruduk. Nyata nuturkeun. Mang Dekong rikat ngarobah gerakanana jeleng luncat ngaliwatan badan si Piong. Suku kencana geus hasil ngajejek tak-takna. Sedengkeun sukatuhuna neruskeun luncat kana taneuh. Keneungna ngajetruk kana hulu lawanna dina gerakan sepak kuda ngadat. Atuh geus matak teu ngeunah deui we pikeun si Piong mah. Tak-tak asa sempal hulu ngarasa koleng nyanyautan kawas nu rieut jangar. Anu antukna manehna ti kusruk nyium taneuh. Lumayan irungna maneh nyunghid diadu jeung taneuh nu garintul garing. Geuning begu teh kalah ka nyungkur. Lain di kebon sampoy mabaraya. Mang Dekong mah panas deui. Napasna mah mani ngahegak nyenen kemis. Lumayan. Mani renghap ranjug puguh sasat dibeberik ku begu lapar. Memang kituna teh Mang Dekong teh ngahaja. Lantaran manehna oge ngarasa yen si Piong teh lain bantrak-bantrakeun memeh dahar. Puguh sidik ngabogaan kakuatan anu teu bisa dianggap enteng. Damun ceuk Mang Dekong teu ngagunakeun karikatan jeung licik mah
bari mapanas hatena. Asa susah menangna ka si Piong teh. Tapi ku jalan mapanas sangkan si Piong leuwih nafsu. Anu dipalar yen jelema nafsu mah baris leungit di tengah wadi. Si Piong mani ngucur cimatana bakating ku geus teu kuat nahan nafsu nu kapegung, amarah nu teu bisa mudal. Nu jadi musuhna teh kacidalingasna. Puguh oge. Sanajan bener manehna leuwih ngora, leuwih bedas jeung dina ilmu panemuna tacantang tu katitih. Tapi manehna jelas eleh pelit pangalaman kudu jadi musuhna. Kalawan teu ngalobakeun carita, si Piong nu ayeuna batiniahna geus kalimpudan ku nafsu. Sama sakali geus leungit temah wadina. Poho kana bebeneran lantaran hatena hayang meunang buru-buru ngarubuhkeun lawana. Abrut deui we. Manehna rarajang dina gerakan badak Cihea. Maksudna geus buleud rek ngabinasakeun Mang Dekong anu jadi lawana. Najan kudu make jalan kumaha oge. Mang Dekong anu geus asak latihan ulin Tanjung Pura di Gunung Talaga Bodas. Teu gugup mireungeuh nu jadi lawan sasat geus kalap gerakanana ngawur ngababi buta. Memang kitu pisan anu diarah. Lantaran anu kalap mah henteu boga ijiran. Anu akhirna dina narajangna ngan jang gapruk. Pamilihna geus kalimpudan ku nafsuna. Anu kieu sanajan teguh tanggoh oge moal hese-hese teuing ngelehkeunana. Waktu si Piong nyuruduk rek nubrukeun huluna, bari dibarengan ku ngaheatna dua leungeun anu mangrupa cula badak. Ayeuna geus ganti wujud jadi mangrupa teungeulan anu rek ngahanca sirah jeung tak-tak. Mang Dekong ukur ngageserkeun kuda-kudana jadi nyerong. Sedeng leungeun geus dicadangkeun pikeun ngakebug punduk anu nyuruntul poos gigireunana. Tapi teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran sakilat musuhna geus malik. Leungeun kenca katuhna ranggah rek ngarawel beuheung. Pilek, pilek. Mang Dekong ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Meunang mulungan ti gumilar nu jadi incu kukutna. Cetruk. Beureup Mang Dekong ngahanca dadalawan. Tapi si Piong nu memang geus museurkeun tanaga batinna nu diwangun ku elmu batu karang. Saeutik oge awakna teu gedag bulu salamar. Sakilat manehna ngarawel leungeun nu tas ngahanca dadana. Tapi Mang Dekong geus leuwih surti kana galagat pibahayaeun. Agentak manehna maju setengah lengkah bari dibarengan ku nilepna leungeun anu saterusna. Sikuna nyatok kana dada si Piong. Bareng jeung eta teu katiten leungeun kenca Mang Dekong sakolepat ngarawel kantong semarna si Piong. Anu daek teu daek, si Piong kapaksa kudu narima kana nasibna. Walau ya. Si Piong ngalengak bari leungeunna duanan ranggah kawas nu taluk. Badak Cihea anu teas kulitna teh teu buru ngarumpuyuk burial buncelik ari diganggu jimatna anu cadu dicabak mah. Aduh, leungit hiji. Si Piong beperengkelan bari nyabakan kantong jimatna. Sok sieun endog wasiatna dobol mangkaning dikenyang satakerna. Oi, ai. Kunaon, Piong? Kunaon? Bajagur gentak luncat nyampeurkeun. Ku ijiran manehana nama musuh nu jadi muridna teh pasti harita engeusan tamat riwayatna. Tapi ieu mah nah bet kalah si Piong na sorangan anu peperengkelan kawas sesengkeleun. Aduh, leungit hiji Pak Guru. Aduh. Si Piong nyengir bari pepeyekehan leungeunna tetep nyekelan kantong jimatna. Naon si teh? Nu leungit teh Piong? Naon? Bajagur nanya kaget. Panonna rutret ka si Piong jeung ka Mang Dekong anu keur ngajegawe bari nahan piseurieun. Kaleci Pak Guru. Kaleci? Naon maneh tah? Kos bebenjit weh.
make ngaku gebuk ka cagala ha ngerakeun sia. Bajagur beki tamah kaget malah bijil nafsuna. Eta deui mireungeuh ku pamolahna. Moal nya aya leungit kaleci make pepekehan bari sungar sengir. Dua leungeunna ditungkupkeun lebah kakawetna. Siki Pak Guru. Siki ieu. Si Piong bari nunjuk kana palebah kantong jimatna. Ulah. Gerak nangkarak gawat kayaknya. Bajagur bari setengah yang seuri. Tapi jeung keheul deui ka si Piong. Sarta gemes kanu jadi musuhna. Prak badanna si Piong disasar. Bener we. Meni jauh naker nyabana teh. Sanggeus diurutan sina asup deui kana kantongna. Sarta sanggeus ngagejeling balik deui kana urutna. Korejat we. Si Piong hudang teu sakara-kara. Geus kitu mah. Bah Jagur balik deui nyampeurkeun ka si Jamian. Ngadon ngaributkeun batur atuh Piong. Nah, atuh bobogohan teh. Tolo heor naker. Mang Dekong jeung serikeun satengah mah panas anu jadi musuhna. Bajingan sia. Si Piong beuki tambah-tambah nafsu. Asa diulinkeun pisan kudu jadi musuhna. Teu anta parah deui sabrut we. Manehna narajang. Ayeuna mah si Piong teh ngagunakeun gerakan kolecer muih nu diwangun ku jurus-jurus nu ngaruntuy. Ras inget ka si bongkok tadi. Apan mundurna teh ku gerakan ieu pisan. Basa manehna adu hareupan jeung si Darba adina. Memang bener hebat. Mang Dekong ayeuna mah jadi terus-terusan mundur. Kadeseh teh pisan dangka pikeun males narajang. Eger mah dina gerakan cungcat-cingcat mah kurang maher manehna teh. Katambah deui pangaruh gerakan kolecer muih teh sajabana tingah hujanan ku jurus-jurus nu taya reureuna oge ngabogaan daya betot nu kacida hebatna. Kan hadena teh teu saperti kakuatan si Darba adina. Tapi sanajan kitu teu wudu we. Tumrapna ka Mang Dekong mah kacida ripuhna. Waktu Mang Dekong kalawan satekah polah rek ngepeskeun panarajangna. Kalawan rikat pisan, si Piong oge luncat miheulaan ngabarengan gerakan nu jadi musuhna. Anu antukna teu bisa dikepeskeun deui. Sakaligus Mang Dekong kabeunangan dadana jeung tak-takna. Ngan alusna teh manehna kapecelengkeun aya kana satumbakna. Dalamun seug tagen mah piraku we. Badana teu eumeur sarta terus dihujanan ku jurus-jurus padingdang anu ngaruntuy. Dilakukan kuleungeun duanana mangrupa kolecer muih ngabulang baling ngababukan sedang sukuna but-bet ngarah kana kekemplong. Mireungeuh Mang Dekong nu jadi musuhna geus ngabebengkang bari kusah koseh. Si Piong ngagagak seuri lantaran ceuk ijiranana nya di dieu tamatna riwayat musuhna teh. Sorog si Piong kahareup dina pasangan nu mangrupa gerakan maung lapar. Panonna merong neuleu kana mangsana anu sakali ieu mah daek teu daek Mang Dekong kudu tarima kana nasibna. Tapi Mang Dekong anu memang geus taya dangka deui ras inget kana gerakan incuna gumilar sok ngagunakeun tipu gerakan maung ocon pikeun nadah panarajang lawan. Atuh dina datangna musuh nu ngagunakeun gerakan maung lapar ngerekep mangsana ditane ku pasangan maung ocon anu barang gabrug oge. Si Piong ngarontok kontan Mang Dekong newak pupeuteyan si Piong sarta nunjelkeun dua sukuna dina beuteungna. Atuh teu ampun deui alayang bae ngaliwatan badan Mang Dekong koleang gejret we. Sirana si Piong neunggar kana tangkal kiara anu aya di sisi gawir. Aduh. Si Piong ngagero. Les be teu kadenge di sorana. Piong. Bah Jagur ngagero reuwas. Lantaran sidik teu kapalingan. Sirah si Piong muridna teh beulah neunggar kana tangkal kiara.
Getihna ngawer-wer sarta polona tembong muncrat naraplok dina tangkal. Aduh, Gusti Nu Agung. Mang Dekong oge ngagerok reuwas. Teu sangka kitu pijadieunana. Lantaran saeutik oge manehna teh teu boga maksud ngabinasa nepi ka ajalna. Sajongjongan mah Mang Dekong nangtung bari ngajengutan buukna nu geus ampir bodas kabeh. Handeueul hanjelu minuhan dadana. Dinten teu oge manehna teh geus ngalakukeun Rajapati ka papada kaula. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.